kana perkara ya ta'allaku anu cumantel itu ma bitawassuti kana pertengahan al ma'nawiyyi anu bangsa ma'na biqaulihi kalawan dawuhan musannif wa annaka jauharatun tantawi alaika asdafu mukawanatihi wa annaka sareng sanya-nyana anjeun eta jauharatun lir ibarat intan berlian permata tantawi anu mungkus alaika ka anjen naon asdafu mukawanatihi pirang-pirang dadamelan Allah pirang-pirang makhluk Allah nu disapertikeun kana pirang-pirang kerang ay asdafun tegesna pirang-pirang kerang ya ari itu asdaf eta mukawanatuhu pirang-pirang perkara nu diayakeun ku Allah ay mukawanat au mukawanatuhu atawa pirang-pirang didamel ku Allah as-sabihatu nu disarupakeun bil asdafi kana pirang-pirang kerang jam'u sodafatin ari asdaf teh eta jamakna lafad sodafah hartosna kerang wahia ta ari sodafah eta permata intan berlian wanti wa uha jeung narima kabungkusna itu joharo alaihi ku itu emak min haisu anna sifati jami'iha tina sakira-kira sanya-nyana pirang-pirang sifat sakabehna itu jauharo pihi dina itu emak alaman netepan kana perkara marrono geus kaliwat itu emak walam yukhlaq jeung teu didamel ala hadhihi sifati netepan kana ieu sifat saha illal insanu angin manusia falidha kuayana kitu khalaqahu ngadama ka itu insan saha Allahu Gusti Allah ala sifatihi netepan kana pirang-pirang sifat insan wa ja'alahu jeung ngajadikeun Allah ka itu insan khalifatan kana jadi khalifah fi tanfidhi amrihi dina ngaluluskeun perintah Allah wa nahyi jeung larangan Allah wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah lahu ka itu insan wujhataini kana dua bagian dua pamadepan ujhatain ujhatan hiji pamadepan ilal khalqi ka Allah ilal haqqi ka Allah wa ujhatan jeung hiji tujuan deui atawa hiji bagian ilal khalqi nujuna ka makhluk Allah wa ammal malaikatu sareng ari malaikat
Waman jeung makhluk fi ma'nahum anu sadrajat jeung malaikat minar ruhaniyina ti malaikat ruhaniyin falaisa mangka teu aya lahum eta ka itu malaikat jeung waman fi ma'nahu naon illal wujhatul ula angin pamadepan anu sahiji nu kahiji neta madep ka Allah. Wahadza tah ari ieu kaul ari ieu perkara nu caritakeun dieu eta fi jumlati kulli insanin dina jumlahan pirang-pirang manusia sakabehna manusia lakin layadharu tatapina henteu dohir itu wujha atawana kana ujatul ulana lakin layadharu tatapina henteu dohir itu pamadapan nu kahiji lahu ka itu insan illa ba'da riyadati anu sabada riyadoh wal mujahadati jeung mujahadah. Wa yusamma sareng dingaranan hina idin dina nalikana kitu. Hina idin dina nalikana la yadharu lahu ila ba'da riyadati wal mujahadah naon al insanul kamilu manusa anu sampurna wa hadhihi ta'ari ieu wujhah eta la tudraku teu bisa dipanggihkeun eta asrarun pirang-pirang rahasia la tudraku anu teu bisa dipanggihkeun itu asrar wa hadhihi ta'ari wujhah eta asrarun pirang-pirang rahasia la tudraku anu teu bisa dipanggihkeun itu asrar illa bidauki angin kalawan daukiyah angin kalawan hate nu caang ku si robani gitu angin kalawan hate nu caang ku nur ilahiyah teu bisa nyaho kecuali nu hatena caang ku nur ilahiyah wala tufsa jeung teu dimasyhurkeun itu asrar li ghairi arbabiha kalianti nu ngabogaanana itu asror malapal salianti nu ngasaan summa asara tuluy isarah musannif ila khosiyatin ukhra kana khususiyat manusia nu sejen kana khususiyat nu sejen lidalikal insani kaitu manusia bikin dauhan musoni toh sakitu kan rada panjang seutik yang dianggeuskeun ieu hikmah tidak mislila teu anggeus-anggeus manusia teh lantaran miniatur alam awalim sakabeh alam rasiahna sakabeh makhluk Allah di manusia lumatak dina ieu hikmah panjang luar biasa penjelasanna jeung termasuk jalma anu luar biasa jalma nu apal kana hakikatna manusia siseueurna mah manusia teu apal kana hakikat manu disangka manusia teh pedah beungeutna jiga uing manusia jadi domba ge lamun beungeutna jiga jelema itu juga jelema meureunnya lain lah maka seumur hidup jadi manusia kungsi dirubah ku Allah jadi mending teh sabaraha tahun Yusa teh aya 60 tahun jadi jelema 60 tahun teu apal hakikat jelema coba kan
jalma nu apal kana hakikat jelema teh jalma anu teuleum di lautan jero. Jalma anu teuleum di lautan jero. Artina jalma anu paham kana ilmu hakikat nu sabenerna. Nu mata bakal dijelaskan. Kajian eksoterik, kajian esoterik, bahasa gayana bahasa batur gitu. Aya kajian dohirul maujudat, aya kajian hakikatul maujudat. Urang nuluykeun kamari wa asyaru ila ma yata'allaqu bitawassutil ma'nawi. Kiai musannif nuduhkeun kana perkara nu ta'alluq jeung tawassut ma'nawi. Balikan itu di sakedeung. Allah ngajadikeun jalema ku Allah disimpen di alam tawassut. Alam mutawassit. Antara mulki jeung malakut. Makna mutawassit di dieu naon? Manusia disusun ti alam mulki jeung disusun ti nabarang perkara nu aya di alam malakut. Malaikat dijieun ti alam malakutna. Itu aya susunan ti alam mulki, aya malaikat. Makhluk salian ti manusia disusunan ti alamul ardi, alam mulki wungkul. Jadi makhluk Allah aya nu damel tina bahan mulki wungkul, aya anu didamelna ku Allah bahanna ti malakut wungkul. Aya manusia mah perkumpulan bahan ti mulki jeung malakut. Napa? Nu matak manusia makhluk Allah paling hebat. Malaikat mah alus wungkul, da taya nafsu, taya bahan mulki. Perkara anu bahan mulki ti dia moling sapi, anu salian ti jelema we nu aya di mulki. Tidak mana cimana, tina bumi. Tidak mulki balik kana bumi deui, kudu coreban sakitu. Kaya tuluina riwayatna muling kudu turaban mesti pencit jadi di dahar kurang jadi taneuh deui. Mobil jadi taneuh deui. Ari jelema aya tuluina kan? Ya manusia nu paling hebat. Makhluk Allah nu paling istimewa teh manusia. Sabab naon? Manusia perkumpulan ti mulki jeung malakut. Bangsa jisim, bangsa nur, bangsa kasar, bangsa lemes. Eta manusia. Daya dimulki anu manggul taklif saha? Manusia. Mulki hisi dohir. Tah manusia teh disimpan ku Allah di alam mutawassit. Ngan ari mutawassit teh kabagi dua kan? Aya mutawassit hisan, aya mutawassit makna. Secara hisi sareng secara makna. Bangsa hisi, bangsa maknawi. Mutawassit hisan mana? Maknana sur kamari ti ditu. Makhlukun wa ghairul insani makhlukun li intifaihi bihi. Salian ti manusia didamel ku Allah makhluk sakabehna pikeun supaya dialap manfaat ku manusia. Pikeun kepentingan manusia. Allah ngadamel cai pikeun kepentingan manusia, Allah ngadamel ilmu pikeun kepentingan manusia. Allah ngadamel malaikat pikeun kepentingan manusia. Jadi makhluk Allah didamel sakabehna salian ti insan pikeun kepentingan manusia. Sabab manusia makhluk istimewa.
Mata kalau menurut mulia manusia kudu mulia wacan malaikat. Namun manusia seperti malaikat teu kasih hebat kan. Kudu lebih daripada malaikat. Tapi ada manusia anu teh jadi makhluk istimewa. Gara-gara naon dia tegang. Tah, kudu paham orang, kudu paham. Kudu manusia ente jadi makhluk istimewa. Padahal manusia istimewa. Tadi dia orang kudu paham. Manusia aya nu hina, dan memang di bahan aya nu tina anu hina. Naon jasad ieu? Awal hudud fatun. Bener. Mahal keneh loga hayam. Wa akhiruhu jifatun bangke. Anu betulan deh. Pamajikan nu pangnyaahkeun yang geus maot mah. Kapan ka manglebe teu sanggup sapenting deui bareng. Minta dikubur. Nah gitu kan. Mata kalau menghina batan sato, mun mulia batan malaikat. Nah gitu ya manusia ya kan. Jadi lamun Allah Ta'ala ngadamel mutawasit hisan, urang kudu pinter. Sakur nu dijieun ku Allah, ieu kamanfaatanna pikeun manusia. Allah ngadamel alus pikeun kepentingan manusia, Allah ngadamel nu goreng pikeun kepentingan manusia. Mun alus kabeh mal apa goreng, sedangkan urang diharamkeun migawe goreng. Kumaha apalna Pak? Aya nu alus, aya anu goreng. Matak manusia rek pinter teh ngaluwatan dua tahap. Manusia tina bodoh kana pinter teh kan. Kahiji ngaliwatan teh nyaho salah, kadua ngaliwatan nyaho salah. Bener, aya zaman teh nyaho salah ya. Ari sugan teh salah. Ari mencit itu hati. Apa? Jadi jalma anu salah teh nyaho salah. Aya jalma salah nyaho salah, beda kan? Pang bodoh-bodohna jalma teh nyaho salah. Pang bodoh-bodohna. Matak aya cek bahasa tasawuf mah aya kepala bodoh. Kepala bodohna bodoh teh nyaho bodoh. Jadi dina teu nyaho bodoh teh eta kepala bodoh. Pang bodoh-bodohna jalma nu bodoh teu nyaho bodoh. Keur puguh mah bodoh asalna teu bodoh. Eta teu nyaho bodoh, pang bodohna jelema. Disebutna cek ahli tasawuf mah kepala bodoh. Jadi kepala bodoh teh naon? Bodoh tentang bodoh. Ari kita mah bodoh, ngaku bodoh. Nah, tasawuf bodoh teh ini kan pang bodoh-bodoh lama bodoh teu nyaho diri bodoh. Eta pang bodohna jelema kan. Nyok sak deui ngaji teh. Aya kepala pinter. Ari kepala ilmu naon? Nyaho tentang ilmu. Tak eta pang pinter anu pinter. Kepala pinter nyaho tentang ilmu. Kepala bodoh tentang bodoh. Ini pang bodohna. Ini pang pinterna. Lain ukur nyaho salat, lain ukur sekadar nyaho ilmu na salat, ilmu na zakat, ilmu na puasa. Itu. Tapi aya anu nyaho tentang ilmu. Ilmu tentang ilmu teh naon? Nyaho tentang ilmu. Ilmu mana nu wajib diaji ti heula, ilmu mana nu dipanerikeun. Da eta anu pinter di antara anu paling pinter. Bodoh ngerasa pinter banget bodoh eta. Anu nyaho tentang ilmu mana heula nu kudu diaji. Ieu derajat ilmu fardhu ain, ieu derajat ilmu fardhu kifayah. Eta anu banget pinter. Aya nu pinter tapi aya nu banget pinter. Aya nu bodoh tapi aya nu banget bodoh. Nu ngerasa pinter. Lain pinter ngarasa pinter. Matak aya jalma anu teu nyaho salah, aya jalma nu nyaho salah. Anu nyaho salah kabagi dua kan?
Aya nu nyaho salah gara-gara nyaho salah lain nyalahkeun dirina, nyalahkeun batur. Salah batur teh kabeh. Sieu salah, sieu salah, sieu salah. Salah teh nyaho salah teh. Wudu nu salah apal, salahkeun ya. Nu nyaho salah kabagi dua. Kata nu nyaho salah kabagi dua. Aya anu sanggeus nyaho salah nyalahkeun batur. Aya nu geus nyaho salah introspeksi diri. Nah eta teu gampang nyalahkeun batur saking nyaho salah sabab boa diri leuwih salah batan batur. Nah eta nu leuwih halus kan. Beda-bedanya mun aya jalma tukang cacawat teu berarti aneh kan. Kakara nyaho salah dina tahap kahiji montak nyalahkeun batur. Siruku kieu. Mayunan tukang bas nyen kursi. Nyalah-nyalahkeun Kang, sukuna salah. Padahal ditanya juga teu bisa mana. Kakara nyaho salah. Gara mentang-mentang nyaho salah, nyalahkeun ka batur. Eta anu nyaho salah kahiji. Anu nyaho salah kadua, sanggeus nyaho salah jadi tahu diri. Introspeksi diri. Naliti kesalahan diri sorangan. Tidak serampangan gampang nyalahkeun batur. Ta eta nu kadua Kang nu nyaho salah teh. Beda-bedanya. Jadi ulah aneh mun aya jalma tukang jacawat, batur maca kitab salah oi irobna kudu JR eta teh. Mentang-mentang nyaho salah. Padahal manehna ari maca sok salah. Jadi salah teh dipake pakai kacamata manehna pikeun nyalahkeun batur. Poho karena ningali kesalahan di eta nu nyaho salah kahiji. Nu teu pati pinter nyaho salah. Aya nu nyaho salah nu kadua, sanggeus nyaho salah ningali kesalahan diri, teu gampang nyalahkeun batur. Ilmu mah keur menderkeun diri, lain juga nyalahkeun batur. Itu penting nyalahkeun batur. Tak gitu kan? Geus balik deui kan tadi bisa jauh teh nya. Jadi mutawasit hisan mah makhluk Allah didamel ku Allah sakabehna pikeun kapentingan kamanfaatan manusia pikeun naon? Ngahasilkeun ibadah wusul. Boga pamajikan goreng adat ulah mikiran diganti Kang. Aing mun sabar loba ganjaranana itu. Bener kan? Itu gampang nyalahkeun batur. Ieu mah ari maneh aing teh menang milih ti pasantren ngaji lila jaba anak kiai nah maneh teh. Hanya kala aing kawin ka maneh. Timbul masalah deui. Timbul masalah deui. Tingamut kan. Jadi segala perkara nu alus nu goreng pikeun kepentingan pikeun di alat manfaat ke orang supaya naon supaya hasil ibadah usul. Boga santri teh berarti mah balobana taun ieu. Amun pinter nu mata ari muruk nu beuleuh pan ribu lieu. Masako. Jadi Allah rek nggedekeun ganjaran urang, mantang nu datang nu beuleuh. Alhamdulillah gitu. Lain ieu mah pangsiun wae ajengan gitu ribut gitu. Jalma barela tunggul datang we astagfirullah. Eta teu pinter ngalap manfaat tina nu dijieun ku Allah. Nu alus nu goreng kapentingan pikeun manusia supaya ngasilkeun ibadah usul ka Allah. Ulah nu alus unggul kan. Sakapung urang sok rugi dagang. Sok untung. Alus mah untung jeung rugi. Untung, tapi rugi ge aya halus kan? Tina sabab rugi, aing kudu bisa usul ka Allah. Kamari tina beunghar teu bisa syukur, ayeuna dipakirkeun, aing tina sabar kudu usul ka Allah. Dibere beunghar ku Allah, tina beunghar kudu usul ka Allah teh. Ingat kan? Segala perkara didamel ku Allah pikeun kepentingan manusia, pikeun ngahadir hasil usul. Rekanya kali ru.
hanya kalau aing boga bapak teh fakir. Moal kan? Engke gerakan bakal apal tingkah-tingkahna sifatan jalma anu harebat kan. Jadi diterangkeun insyaallah. Ayeuna keur diralampah heula ya pada bener ya. Aing mah mencicing di belah kaler teu kaharti sok hayang pindah ka kidu. Padahal kidu ge jagat Allah sarua. Dunia kene dunia mahalul imtihan. Mahalul imtihan. Darul imtihan. Mereka mana coba? Kulantaran dunia daerah ujian, daerah masalah, jangan lari dari masalah. Tapi kudu mencari ilmu supaya pinter yang harapan masalah nyelesaikan selesai betul mah. Ada orang dulu tiket itu angus. Itu apal jalan penyelesaian anak mana. Ada nggak apal mah gampang. Oh si orang teh mengikuti ajaran Rasul, balik ke Allah sang pencipta masalah. Selesai masalah. Di balik ke dukun beres masalah enggak? Oh kalah nambah masalah. Buku rugi buku dagang rugi. Ditah puasa 40 poin. Buku hati geus nyeri hati beri puasa. Rasulullah buat selama Mekah. Oh pancen ari puasa teh cenah alus sok teh lamun make iman puasana Kang. Lapar teh ari teu sadar mah jeung teu make iman jadi garong Kang, lapar teh gapa. Tak kadal fakru ayakuna kufran teh fakir bisa kufur teh gitu. Bisa jadi jalma kufur sama fakir teh kan bisa jadi. Entah dikala kita hati makrifat kepada Allah, tidak ada masalah yang mempersulit kita kan, sadayana. Jadi ngegampangkeun urang alus kabeh kan. Menghirup hati orang makrifat, dipimpin orang ku hati nu makrifat hirup. Nu di dunia alus kabeh. Alus kabeh. Nu goreng alus sama nu alus kan. Ya malah nu alus terjadi alus sama nu goreng. Diberi untung jadi Fir'aun, kamu diberi fakir. Ya gitu kan. Ayeuna alam mutawasit. Mutawasit maknan. Mutawasit maknan mana? Oh, ya keur ngaji mutawasit maknan. Tadi hisan. Mutawasit maknan mana? Innallaha khalaqahu fi ahsani taqwim. Allah ngadamel manusia dina dedeg pangadeg anu panghade-hadena. Lamun rupa we jasmani heula ayeuna mah kan. Ahsani taqwim teh sebenarnya rohani itu. Ahsani taqwim. Dina jasad we heula aya nu leuwih kasep daripada jelema. Allah ieu doma teh kasep pisan. Apurkeun jeung anak urang kasep mana? Sakumaha kasepna domba ge mah leuwih ti jelema mah kasep. Sagorengna jelema nih. Anu keun jeung domba kasepna domba. Jadi manusia mah dohirna jasadna pang alusna rohanina pang alus. Kunaon teu syukuran ka Allah jadi jelema. Eta ahsani anu kadua mutadamminan li asri jami'il maujudat. Mutawasit maknan teh jalema teh mana jadi rahasiana sakabeh makhluk Allah. Nyimpen kana rahasia sakabeh makhluk Allah. Sifatan makhluk Allah kabeh aya di jelema. Lamun rek ningali makhluk Allah sakabehna tingali we jelema, katingali sakabehna kan. Matak jelema mah kajen sirahna akur ari lakuna kos patlot gamar. Aya nu rahejo, nu rakur. Akur. Eta teh. Sabab sakabeh manusia cek kamari oge. Sakabeh makhluk Allah aya di manusia, sifat monyet, sifat mening, sifat anjing, sifat babi, sifat sato.
Itu sifat malaikat aya di manusia, sifat surga, sifat neraka aya di manusia. Sakabeh makhluk Allah nu di dalam tarasiana kabeh sirna aya di manusia sakabehna. Manusia makhluk Allah nu bangsa mulki, makhluk Allah nu bangsa maknawi di manusia aya. Sifat malaikat aya, sifat satu galak aya di manusia. Nuka dua, nuka tilu kan. Iya nuka tilu ya. Wa annaka jawharatun tantawi alaika asdapu mukawanatihi. Anjeun teh insan lil ibarat permata nu aya di jero kerang. Allah ngadamal cangkang kerang, Allah ngadamal eusi kerang, kamanfaatana kabeh pikeun kapentingan inten berlian aya di jero. Bisa ngagedean teh lantaran kerangna. Nu kerangna cangkangna alus, eusina alus, maka tumbuhna alus. Nu kerangna gering, inten berlianna teu peuting gede di jero. Jadi nu gedeanana eta inten berlian teh saukuran kaalusanana mana cangkang jeung eusina. Tah gitu kan. Namun cangkangna gede. Eusina wah, usina kerang hebat, gede. Kerangnya ge pertumbuhanna tereh kan gede. Tapi lamun kerangnya leutik, dan sebabna gering. Usina seperti alus, hepe jeung kurang gizi jeung kerangnya leutik, maka inten berlian itu apa sih gede kan? Maka manusia anu ku Allah Ta'ala di dalam manusia langitan, aya manusia bumi, aya manusia langit. Manusia langit itu ahlu dzikri, ahlu tajalli, ahlu musyahadah, manusia langit. Yang anggapan hatinya ini dunia tidak ada apa-apanya kan? Lucu kurang hebat, motor alus lah, baru-baru hebat kena tajalli hati ke Allah. Ingat baheula keur geuring teu bisa leumpang satahun di dorong. Tetang abah ka dieu. Sugan terek ceurik nempo budak teu bisa leumpang. Awak kacuk abah lah teu bisa leumpang suku mah musibah leutik. Musibah gede mah lamun hate teu bisa leumpang ka Allah teu bisa usul tah eta musibah gede. Jadi gede deui hate. Tadi nu masa geus teu puguh gunana hirup. Awuruk kana di kamar santri ngajalajar di tengah imah. Benar juga. Tak jadi manusia teh diibaratkeun inten nu aya di jero kerang. Ari kerang teh pada melan Allah, makhluk Allah sakabehna diibaratkeun cangkang kerang jeung eusina. Manusia inten berlian. So. Malaikat ge Jibril jeung Kangjeng Rasul Mi'raj teh bisa nepi. Ka mana? Ka Hadratul Awal teh bisa. Kangjeng Rasul kan itu anu bisa ka Hadratul Awal. Ngalukun nepi ka Sidratul Muntaha. Diri manusia lebih hebat daripada malaikat dijieun ku Allah pikeun ngaladen manusia. Urus cari sia da Ki Umar sok macul, Ki Bakar sok tani. Urus cai malaikat, ada malaikat sok malak pare dah. Lain kepentingan lain. Pikeun kepentingan manusia. Malaikat merahim nurunkan ilham, ilmu pikeun kepentingan saha? Manusia pikeun ngasilkeun ibadah usul ka Allah. Tak gitu kan? Inter berlian. Maka asdapu mukawanatihi teh bisa ngaogatanana pirang-pirang pada melan Allah, pirang-pirang makhluk Allah nu disapertikeun kana pirang-pirang kerang. Ai mukawanatuhu as-sabihatu bil asdafi. Ari kerang teh mana? Ma fihi al jawharatu. Nu dina jero kerang teh aya inten berlian, wanti wauha alaihi narima kabungkus sakrang teh inten berlian teh ku kerang. Jadi aya di jeroanana.
Makhluk Allah walam yukhlaq ala hadhihi sifat illa al-insan. Allah nu dijieun seperti sifatan jelema makhluk Allah kan. So. Mata falida khalaqahullahu ala sifatihi wa ja'ala khalifatan. Nu jadi khalifah manusia di dunia ya. Nu jadi khalifahnya manusia kan. Fi tanfidi amrihi wa nahi. Allah boga perintah boga larangan ka manusia. Tina migawe perintah Allah itu, tina migawe larangan Allah, maka tembus pengurusan Allah ka sakabeh sampai makhluk Allah. Gara-gara diharamkan judi, urang teh manfaat pikeun sakabeh makhluk Allah. Gara-gara aya naon? Aya nikah, manfaat pikeun makhluk Allah. Itu. Jadi urusan alus jeung gorengna makhluk Allah teh cukup ku merintah manusia jeung ngalarang manusia. Haram maling, batur jadi salamet kan? Hak batur jadi ganggu. Jadi tidak manusia anu ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, cukup Allah sakeup sambat merintah manusia jeung ngalarang manusia pikeun kamaslahatan makhluk Allah. Temenang ilegal ging, atuh da banjir lamun ditutuhan mah tangkal teh di gunung teh mah diharamkeun. Wajib dengan ilmu, sanggeus manusia boga ilmu, batur jadi aman, bener. Da anu teu boga ilmu anu hirup nyeun karuksakan di muka bumi. Teu nyaho bener, teu nyaho salah. Jadi tunggal dipaduk catang di rempah. Mata di tempat di daerah jalma-jalma nu ngarti agama tingali kahirupana salse kaberkahanana katingali boro-boro geus ngasaan berkah ilmuna kakara tempatna ieu tukang cicing di Tegal judi supaya ke pesantren. Aduh asli tiis can ngajina ge keur cicing hungkul geus betah kan jalma ge beungeutna beda man ditempo lalu matana sayu krama tinggal di Tegal judi mata buringas saban teu mabok terus itu beungeut cemedud anu bersahabat kan. Sebenarnya ngelanggar larangan Allah, ngajauhan perintah Allah. Tingali di daerah antar majalmaan taat ke Allah kan, keberkahanana, ketenanganana, benar kan? Ahli ibadah di Mekah, kebejakan anu melak tomat, tapi isuk-isuk pun beli tomat salager. Di urang tukang melak tomat, rek beli tomat kawan eueuh isuk-isuk. Berkahana ibadah ke Allah kan. Tanah tandus, rakyat sejahtera. Namun listrik ya di Mekah, di toko, sajengkal hiji listriknya. Meureun tuma aya keciring. Cang, di urang mau sampai hiji gitu. Bari kudu mayar, itu mah teu mayar kan. Saya jalma-jalma taat ka Allah, daerah tandus, subur ku rezeki. Jalma teu taat ka Allah, daerah subur kalabaran. Bener kan? Oleh tulikeun. Bisa masuk ke ranah politik bahaya. Nggak sudah ditulikeun. Tambah cantik letih lah, mikir kali itu nama tulikeun. Mikir kali itu nama. Wah yang dijabarkeun wae ku ajengan ditangkap lagi. Nah kan hebatna Allah hebatna manusia Allah ngademel manusia di nasalira manusia aya dua wujah aya dua bagian anu nuju ya wujah teh pamadepan masalah wujah tut
aya nu madep ka Allah tah wujhatan ilal haqi wa wujhatan ilal khalqi. Ingat, aya nu madep ka makhluk, aya nu madep ka Allah. Aya nu madep ka Allah mana? Akal roha. Aya nu madep ka makhluk, akal jasmani seperti otak. Betul jalma lamun hirup dipingpin ku otak neangan untung bangsa dunia unggul. Kalau akhirat merugikan, penting untung dunia. Kamu beta dipimpin lah, ku otak. Lamun dipimpin ku hati nu marifat, mah balik ka Allah. Rohani teh kan. Disebut rohani teh aya 5. Nafsu, aklu, qalbu, ruhu, sirru. Nah, gitu kan. Aya nu balik ka Allah, aya nu balik ka makhluk. Jasmani balik ka makhluk, da tadi lagi tina alam mulki ieu mah disusunan. Aya nu balik ka Allah, mana? Hate. Balik ka Allah. Tah manusia teh kan kulantaran aya nu balik ka Allah, maka disebut manusia. Lain beda awakna kieu lain. Lamun domba awakna juga urang kira disebut jelema mah. Ada anak domba, mau bisa ngesian 4 kali 4. Itu di pepatahan Fatihah bisa kira-kira apa? Awak nungkul juga urang ada anak domba anak berit, anak kadal, di pepatahan Fatihah itu bisa. Sehingga ya gimana belum bisa. Qul huwallahu ahad. Mana benar? Lu beo ini suka ya. Mang ngojek. Assalamualaikum. Majan hate itu maka. Mata ku ahli nahu kita disebutkan kalam caritaan manuk mah. Mang ngojek lain kalam. Jawab lapat purokat mufid dengan tebilwati. Ari bilwati teh disejak ngucapkeunana ari manuk mang ngojek karek ngojek mah. Ngomong unggul itu mah jeung hate. Urang mah Allahu Akbar bari ngagungkeun Allah hatena. Maka eta manusia. Lamun Allahu Akbar hatena teu ngagungkeun naon? Pas beo tadi. Ulang lagi buat pas beo. Insan nakis setengah jelema. Ulah disebut manuk mah penggeueun. Da ya kang ngerti kok cuk manusia aing mah bisa 4 jeung 48. Manuk teu bisa ya kan? Ulah insan nakis. Mau nyebut beo sia teu tong ngeret ya. Di masjid kekeluhan sholawat maca Quran hati teh eling ka Allah itu tong ngeret di leuweung. Ulah tarik deui itu tarik deui. Coba si kabur jelema di tadi. Setik-setik we insan nakis disebutna teh. Nah gitu kan. Maka ya nuka opat ya kan, nuka opat. Mutawasit maknan teh nuka opat ja'alallahu insanan wujhataini. Manusia istimewa teh karena Allah ngadamel jelema aya 2 depan di jelema, aya nu madep ka makhluk, aya nu madep ka Allah. Akal natikoh balikna ka dieu kana dunia supaya beres urusan duniana manusia ku Allah diberi akal natikoh. Sanajan nyaho Allah tuh bisa nutung dagang insya Allah rugi terus. Sebab beli 100 dijual 50. Belenggu otaknya. Pinter otaknya, pinter hatena. Itu manusia kan. Akal natikoh baliknya ke dia, ke dunia. Numatak lamun hirup dipimpin ku akal natikoh neangan untung nu bangsa dunia. Jangan kita ngaji sabaraha sang bayar kain. Pursatna sabaraha? Aing tara ini 5 juta mah. Otu ribu. Komersilkeun kan. Lu komersilkeun agama. Tapi lu memimpin hati lu nyaho Allah namual kan. Itu naon sebenarnya? Ari geus nyaho Allah, tujuan ka Allah, sabab Allah hebat daripada Allah. Dibayar 5 juta, jeung ganjaran ti Allah gede mana? Sok kan? Aduh, aing 10 juta dibayar dibandingkan jeung ganjaran ti Allah ngaji sak jam. Ya kan, mun apal
Kurang mah apalna tolabul ilmi paridotun. Apa keterangan nu kapalih ku jalma-jalma pintar. Imam Nawawi, Bukhari, Muslim di luar kepala betul. Orang kata arti hadis sasa pintar. Orang-orang bijak, orang-orang pintar kan ya. Hadir di majelis ilmu leuwih gede ganjaranana daripada sholat 1000 rakaat. Jalma duduk sholat karena ngaji elah itu kan ngaji. Ajangan balik ngaji kusak sare hadir di majelis ilmu lain muruk hadir. Muruk mah beda deui. Anu hadir jeung nguruk kira-kira na. Halus mah kan. Nguruk beda deui. Ajangan terpeti salat sunat, batur mah geus ngaji. Hadir di majelis ilmu ya leuwih alus daripada salat 1000 rakaat, leuwih alus daripada nganterkeun janazah 1000 janazah, leuwih alus daripada ngajar manusia 1000 urang. Eta hadir di majelis ilmu. Nyakal itu tibarnya tuh bijak kenal. Pokoknya kabatur gak dituju, kerjaan. Komisaris Pahlawi ke jalan raya ke ditulping. Sugan tuh gitu cenah aing. Aduk sholatnya jitar, asal sholatnya belegu gitu. Oh. Mata jalma anu ngaji bagi bener. Bagi naon? Bagi bener, bagi soleh. Sok tingali kan. Eta nu hadir di majelis sakali ningali guru mursyid beungeutna leuwih gede ganjaranana daripada ibadah satahun. Oh, betul. Mantak jalma tukang ngaji, guruna mursyid sing teu loba amalna ge korobok loba kan. Melahirkan energi spiritual. Aya jalma, Kang, nu papanggih jeung guru mursyid sodaqoh, sabab sodaqohna jadi getol ngaji. Itu sodaqoh mah teu jadi getol ngaji. Aya jalma can datang ngan geus mihape ka ajengan. Kebenaran mursyid datang jadi hayang ngaji sih. Katariku amalna. Energi spiritual yang ikhlas, awas. Energi spiritual lahir daripada amal soleh yang ikhlas. Ingat kan? Paling teh mau patahan anak angus, kita ngaji angus, kita sholat dari kendai atau kurang sholat kok kayak gitu, kurang sholat kok juga, atau kurang wiridan bisa jadi, kurang mujahadah bisa jadi, apa anda ya amal? Kita ngaji kan, lu matak jalma nu ngaji mah. Hidukum lamun maut 40 poe kaikat kene ku ngaji tas ngaji 40 poe komo ajengan tas muruk jam 1 maut jam 2 40 poe tas hadirna pengajian sahih hukumna lu ngawuruk sahih hukumna so. Tadi eta teh ahli inkisaf kan nu sasauran gitu hadirna pengajian leuwih utama ganjaranana daripada salat 1000 rakaat nganterkeun janazah 1000 urang ngajaga nusieun 1000 urang walah telepon meuli angkat atep gitu kan malah kan cekil cek sakaul mah anu lebih hebat komo hadirna tempat ngaji mah datangna kealusan ti Allah dan leuwih daripada sholat 1000 tahun. Oka. Aya jalma nepi ka pasantren balas terang ngaji aya. Aya nu getol sholat balas terang ngaji aya. Nu asal kolet jadi berehan gara-gara tarang ngaji aya teh. Lu koret jadi berehan gara-gara sok ngaji beuki karti. Asal koret pindah ya nama karena cetri
tingkatan aja ari koret mah teu mere dipenta tarame koret disebutna ari setri mah mere ngan seeutik mang minta abi kok bisa potong sampai taruh butuh lagi hiji rek mantuan masjid mere 1000 perak ukur diri sabaraha-barahana kemampuanana kadang ngaji naik deui karena berehan tina cetik karena berehan ari berehan kumaha nu dipenta dibere cementa teh mere ada tementa ieu jeung anak cicing we aing tementa ieu tatanggana ge cicing we tanya betul eta kan halus geus berehan mang minta awi 3 kop 3 minta awi 2 bere eta berehan geura nu minta sok dipikeun berehan aya nu balabah tah ieu beda deui balabah kan minta awi 2 boro-boro 2 5 kop oh mana minum kan sepenting mah saminggu nawar saminggu 2 putih plus seminggu 5.000 kayu 2 putihnya sendiri teman merah duit terhitung sampai sana seberapa cukup pikir dihitung tak tak apa sekop lama kayak 1 juta pikir kumaha kecabakna suhu pikir ayo kan ayo nusuk gitunya ayo ngan langka kalau nama cetri lah kang wae kalau nama cetri kan walabah mana nafsu mutmainnah kamu nafsu mutmainnah eta nu digero ku Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati nu tidak asup ka surga teh nafsu mutmainnah mun salat make nafsu mutmainnah sedekah make nafsu mutmainnah apa cirina digero ku Allah geura balik ka kami lamun taroki dina amal usul ka Allah dapat geura ka kami cik Allah betak saminggu nepi gara-gara loba sedekahna gara-gara loba zikirna gara-gara loba ngawurukna gampang nepina subhanallah tilu balik usul ka Allah setiap ngawuruk lahir energi spiritual betak anak kiai terpati lagi ngajina limpas energi spiritual nanti kolotna nguruk terus bulan terang bapak nguruk terus bari ikhlas budak leteng ngaji bari ngagolerani paham langsung lain paham teh maca kitab jeung sagalana pemahaman agamana ma'rifatullah kan dan sebenarnya Allah janji intan surullah yang surukumul mun aing mun ente nulungan aing ku aing ditulungan sak Allah ente tukang nguruk batur anak ente mah ku aing diurukna teu geuleuh ku ente bener ini lahir energi spiritual limpas ada limpas hilir ke keagilan oba lahir energi spiritual limpas kok anak incuna tuluy ka ditu matak dina milih itu oge aya katil aya kadua padbar bidatidin taribat jadaka tapi lain dinunggu wadinatin wa nasibatin wa jamilatin wa malin wa rudin kan milih gitu agama heula turunanana kakara rupana kaopat hartana kalima boga budak gantena mun teu boga budak rugi Walut disebutna turunan rendah yang hebat Walut cek rasul yang mana yang bisa utik yang sabna rugi sebengar gitu makan ribet cetri sama kan bahkan bahkan nafsu mutmainnah ibadah makan nafsu lama ari hayang langsung ke surga dititah lawan teh nu dititah ke surga mah fadkhuli jannati nafsu mutmainnah nafsu mutmainnah mah balaba atak sakapeung mah manehna ge lapar tapi dibikeun ka batur saking balabana kok menului tina lapar mah
Hartana bisa kumaha, bisa meredar kabatul loba, bisa barang bela sedekah lebih gede. Cuma bisa barang. Nah, saya nak pada dipiapkan ke Allah balik deui menang 10, 2 dipakai di dunia, 8 di akhirat kan dipiapkan di ke Allah. Carana kumaha? Ditasurkeun deui di jalan Allah, ngabantu batur, fakir miskin, nulungan anu jalma nu ripuh. Padahal manehna ge butuh. Panggedeuna ganjaran anta saddaqa wa anta sa'ikun lahu, anta saddaqa wa anta muhtajun lahu, cing Rasul. Anjeun sedekah bari anjeun ge butuh kana disedekahkeun teh. Bari anjeun ge resep kana disedekahkeun. Ieu mah sedekah nu resep. Kopaya geus bule teu dipake bikeun ka batur. Nu dipika resep ku urang kan. Urang mah mali deui. Kukumpul deui, urang menang kukumpul mana. Bikeun. Lu kitu mah marasesa cetri pembejana jam cetri maka surga ngan kakara lempang ngeureuyeuh eta mah arek kasur muga-muga jadi balabah gara-gara getol ngaji amin eta kan ulah bisa lohor ieu can maju deui maju gitu kan. Ya, jadi ya opat asal maknan. Wa maknan innallaha khalaqahu fi ahsani taqwim mutadamminan li asrari jami'il mawjudat innaka jahatun tantawi alaika asdapu mukawanatihi ka opat ja'alallahu insanan wujhatain. Keistimewaan manusia dinal bahwa maknan kan mutawasit maknan teh mana nu ka opatna Allah ngadamel di manusia nu balik ka makhluk nu balik ka Allah. Balik ke makhluk bikin ngurus urusan makhluknya supaya beres, balik ke Allah supaya anu urusan makhluk jadi ibadah ke Allah. Sabar amal kumahani innamal a'malu bin nu balik ke Allah hatena niatna ke Allah kajian urusan dunia jadi amal ini kasawah non bedana jeung salat duha. Langsung niat alus satudah. Duha rek neangan ridho Allah memacul di sawah supaya hasil di sawah rek tahan anak pamajikan supaya jadi saroleh dititah neangan ilmu keur bekal milari ridho sarua kan non beda jeung duha bagi lu mawjudatna hungkul beda mata manusia langitan makang ngabogaan paningali nu bangsa Allah jadi cek bahasa gaya batur mah minjam penglihatan Allah. Begitu mah bisa sasar jelema mah. Itu manusia langit teh saha? Ahlul zikri. Mana manusia langit teh? Ahlul tajalli. Manusia langit teh mana? Ahlul musyahadah. Jalma-jalma anu dimuliakeun ku Allah disebutna manusia langit betul. Mata pas Allah ahlul zikri teh manusia langit teh kan. Mana? Manusia langit teh kan. Ayat tanda-tanda ayat. Sok ini. Cirina manusia langit. Tingkahna kan. Tanda manusia langit. Ahlu zikri, ahlu tajalli, ahlu musyahadah ayat 7. Saha manusia langit al-arif billah nu ma'rifat ka Allah manusia langit hiji menganggap dunia tidak ada apa-apanya nganggap ya teh nu aya di dunia naon karena naon karena tajalli karena jamal Allah. Di mana jamal tajalli ka Allah kan mata batinna ningali. Ari mata batin ningali lain paningali sasaurang, hakikatna paningali Allah. Mata nu di dunia teh nu hebat kan, geus kitu lah rada enteng mah. Teh nu hebat. Ari dieu mah pan saking resepna kana duit
Jalma aki-aki buka duit juga ngora katempan. Lupa goreng juga kasep gara-gara loba duit. Eta cek anu resep karena duit. Sok aya anu gitu. Area atau soka. Menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Karena naon hatena tajalli ka al. Sok digancangkeun bisi kubur lohor. Kedua, tidak gampang terpancing emosi. Tergampang kepancing emosi. Sababna zuhud hatena. Beda hatena panas mah kepancing bang. Di imah dicarikan pemajikan, datang tumpak motor dan melakukan batur ditampilin batur teh. Kabawa ke hati imah. Dan zuhud mati is. Orang yang zuhud hatinya dingin lebih daripada lautan salju. Hatta jalma nu zuhud lebih tiis daripada lautan salju. Maka tak ini mancing emosi. Kalem aja kan. Payangan nyokot batur urang. Aing boga batur hayangeun teu hideng mere salah aing gitu. Teu nyalahan batur kan teh. Buru-buru datang, Kang, anu nyokot cenah abdi teh. Akang nya kopi geus dididokeun ngantong deui mah. Mari. Balas tiis teh. Ya mau digorengkeun pugunya ke ngomong edan. Mana sifat zuhud lah kan? Orang zuhud mah dingin hatinya kan. Batur wengar urang teu atiis we, nah dunia mah tidak ada apa-apanya. Teriwa kan? Batur bisa mereka 1 juta, 5 juta, 10 juta, aingnya 200.000. Tiis. Tapi aku kan hubung harus di uran gua yang sebulan. Ulah. Tiis, tapi sebab zuhud. Kajian 200.000, ingat cekajangan ke lagi. Banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Ini niat sih gede. Nah niat itu gede. Mutlakul ikhlas naun semata dak Allah. Saya tepang gede-gede. 100.000 bisa sebajang mere 2 kacamatan. Daripada mere 200 juta hatena ria hayang ka tanggar ku batur. Amal besar banyak yang kecil gara-gara dikecilkan oleh niat kecil. Tenang zuhud. Lima orang tempat motor goreng batur siap halus panas teh menjadi zuhud gitu kan. Panas mah zuhud. Oh, dipoyok batur da ai kita halus kan oke. Tuluy kan mah poyokan kuring sugan we jadi halus. Dia mah siage osok. Bela diri salah, ulah dibela diri salah weh. Mata mukmin sejati, mukmin yang bisa menerima kebenaran musuh kan. Walaupun dia musuh, walaupun benar ulah disalahkeun. Di diri urang kajian salah, ulah dibenerkeun salah cek urang. Itu mukmin sejati namanya kan. Manusia langit tadi. Oh ya. Timbul akhlak koreng mah tidak nyaho Allah sebenarnya mah kan. Tidak cuma arifat ke Allah. Tergejol hirup. Buka hati tergejol. Kalau jadi benar, siapa niatnya benar. Niat yang kuat lahir daripada ilmu yang kuat. Niat orang gede letikna seukuran nyaho Allah kan. Ilmu yang kuat teh makrifat kan. Ilmu manfaat teh ilmu niat orang tidak jengletikna seukuran makrifat orang ke Allah. Makrifat dinamakan muhadharah, dinamakan mukasafah, dinamakan muayyanah, atau dinamakan musyawarah. Niat mana sih so? Untuk tiis kan. Kesejukan manusia yang zuhud hatinya
lebih daripada sejuknya lautan salju. Enak hidup teh. Sekamari sifatan manusia lamun deukeut kaduruk bener. Sebab ngobrolna pika nyerieun, akhlakna pika nyerieun, budina pika nyerieun, amal lagi pika mata nu deukeut buruk. Sifatan neraka. Nah gitu kan. Jadi jangan menuju gampang kepancing emosi. Tiga kan, cirina manusia langit ahli ma'rifat geus lah cingurang. Cirina ahli ma'rifat mana? Tidak serampangan, gampang menyalahkan orang lain. Tara gampang nyalahkeun batur. Introspeksi diri, mawas diri, tahu diri kan. Batur kitu ka urang salah naon aing teh. Teu bakal nyalahkeun batur kan. Gitu. Ari hek teh teu naon-naon urang teh batur nyalahan nyarekan urang teh. Itu. Da ieu teh hakikatna mati Allah. Ridho karena pengaturan Allah. Jalma nu sabar ieu ujian di Allah. Cik sia sakumaha sabarna ku aing teu disebut jotang jalma nyarekan ka urang. Alawat teu. Rasulullah ge kungsi dicarikan ku jalma. Abu Bakar mampir hudang teh ngalawan. Rasulullah ngaleos. Teu ngalawan. Ari barang Rasul ngaleos, Abu Bakar bingung ngaleos. Gusti Rasul dagohan abdi cenah teh kumaha. Guni kecil abdi ditinggalkeun atuh da cenah ente marek ngalawan. Lamun dilawan ku ente Allah mau menangkeun urang. Jalma nyarekan ka urang cicing sobar, ieu teh ujian di Allah supaya nyaho bener. Batur disebut salah da aing teh salah, batur disebut maling aing teh maling. Itu kan henteu. Dicoba ku Allah taala saukuran mana nyaho bener. Nah, sabar, sobar. Mata ku Allah. Dilawana kan, ari dilawan ku Allah bisa ngelawan Allah mah. Wah, mata jalma rek ngaruksak jalma nu bener ku bahasana, ku fitnahna, moal ruksak kalah ngaruksak dirina. Teu kudu riweuh urang. Tiis we kan. Bener. Mun mikir kitu kabeh rada legojog dunia. Ya mah duk polisi riweuh anu silih gorengkeun. Ya hoak. Riweuh nguriskeun hoak. Tipu, sholat itu keburu kalau enggak. Ini sholat ansap hoak mah. Dari ayat Rasul ge sinilah musim nu alus baras alus. Wanu goreng fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Nu goreng mah cukup dibalasna ku Allah ge. Teu kudu kurang. Malah mah urang ngaridokeun, dihampura Gusti ku abdi nyarekan tadi teh keul abdi. Semakin urang ngampura, semakin urang naon? Semakin urang teu keul tiis. Semakin tereh ruksak jalma nu dolim ka. Semakin teu orang semakin tereh ruksak. Namun sabna tingkat kekasih Allah na orang lebih luhur, mustajabna lebih dekat. Sehingga semakin dekat hati kepada Allah, wukuf di hadapan Allah, doa-doana jadi lebih pendek. Tegur doa malah mah. Ayo Allah cek Allah nyaho subhanallah sekali dibebeutkeun jalma rusak. Teu kudu make mental doa sih. Kan kamari bisa ya doa bilisanul maqal, doa bilisanul hal, doa bilisanul siri cukup usir tajalli ka Allah. Jalal Allah. Jalma nu ngaruksak ceuk Allah sajalma nu musuh kakasih aing ku aing diruksakna ceuk Allah. Saha bisa nyalametkeun jalma nu ku Allah diruksak disokan. Tunggu riba. Semakin urang sobar, jalma-jalma nu rek ngaruksak urang semakin hancur. Memeh nepi ka urang. Yakin tuh kan? Yakin. Kemari kan manusia langit punya keyakinan tidak ada ketentraman di atas kepalsuan. Benar kan? Tidak ada masalah yang tidak selesai. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati. Tidak ada nanti. Tidak ada yang jauh, semuanya dekat. Tidak ada yang sulit, semuanya gampang. Semakin dekat hati ke Allah, tajalli semakin hebat, doa semakin pendek. Mana teu kudu doa. Allah anu uninga kana pangabutuh urang. Cicing we teu kudu doa.
tak jauh hadis qudsi. Ari hadis qudsi teh kasauran disaurkeun ku Rasul, makna nanti Allah kan. Hakikat nama Tuhan Allah. Sajalma anu katungkul ku dzikir ka kami, nepi ka poho menta ka kami, dibere ku kami ku perkara nu pang alusna nu dibarikeun ka anu marentah. Teu kudu menta kan. Wah, mata kaya nu dengarkeun. Alus menta ieu teh. Kumaha makom. Bisa alus menta? Bisa. Bisa alus menta? Bisa. Bisa goreng menta? Bisa. Bisa goreng tementa? Bisa. Nu tementa balas medul, goreng tementa. Nu menta balas narane kana doa. Teu alus musyrik dina ngadoana kan? Teu alus. Teu menta balas kaktungkul ku dzikir, menta li idharil ubu. Iya, sejak ibadah ku menta. Oh, kan hebat kabeh oke. Di nu mana oge? Ceuk tadi ge nu makrifat maka Allah alus kabeh. Dikir mending tarik mending ma'asan bisa alus, tarik bisa alus. Tarik ngadidik santri di tukang supaya bener macana di contohan ku urang. Alus tarik teh naon, lain ria, lain yang katangar ku batur bisa pikeran dikir. Lain. Teu perlu populer kan, kayak aya kaituna. Manusia langit teu perlu populer. Nasabna us populer di hadarat Allah, kenal populer di dunia, majhulun fid dunya ma'lumun fillah. Nah, lu hayang populer di dunia mah teu bisa populer di Allah kan. Geus populer di langit, kenal populer di dunia. Kecil populer di dunia mah. Mata teu perlu jabatan yang populer di dunia tidak perlu. Sabna geus populer di hadarat Allah. Oh, ini kayak teman-teman. Guys, belum ke seberapa tadi deh? Kaopat, katilu. Ayeuna ka di kaopatnya. Nu katiluna gampang nyalahkeun batur. Eta jelema nu makrifat mah teh ka Allah kan. Tekoholan tuh kan. Ngan teu butuh kana populer di dunia. Karena maklumun fis sama. Geus populer di kalangan langit. Kenal dihandapkeun populer. Populer di kalangan hayam. Kecil di kalangan sapi. Perco doma. Segeden tuh. Kamu di kalangan sapi populer, sapi pangpadagna. Di kalangan hayam ngomong. Itu kedua. Yang populer ilmu di mana akan manusia langit tidak perlu populer tapi malah populer benar. Sabab boro-boro di dunia di hadarat Allah yang populer kan. Orang-orang langit juga menjadi tahu kepadanya. Apalagi anak orang-orang yang kecil. Kaopat terbutuh populerisme. Kenaon populer? Populer di dunia tidak perlu. Siapa non? Geus populer di hadrat Allah. Tidak populer di dunia, sudah populer di langit. Maka manusia langit disebut. Orang-orang populer di langit di hadrat Allah. Di langit di hadrat Allah lintang akalur kan deh. Lu butuh populer di dia mah, lu bisa populer di langit. Lumayan lah di kanan sapi dia cina populer di kanan domba. Lumayan. Nggak lumayan kan itu perlu lumayan. Lu tidak apa-apanya. Tidak perlu populer. Malah orang populer itu orang itu di dunia. Karena boro-boro di dunia, di langit populer, di kalangan malaikat populer, apalagi di kalangan manusia. Mata populer itu beda-beda kan. Ayo populer di jamak lu bener. Kapas kalau pinter jatuh. Cek orang pintar. Iya masih. Populer, cek manusia-manusia kecil. Manusia kecil mana? Yang niatnya kecil. Anu tujuannya makhluk Allah. Manusia kecil itu enggak. Tapi di kalangan mukminin, di kalangan waliullah populer juga dia itu. Sebab populer di langit, di hadrat Allah masih populer. Apalagi di kalangan abdina al. Mata aya populer di kalangan kiai, aya.
Aing populer di hadapan zaman bodoh. Malah mau aing populer di hadrat itu paling hebat maka. Mata zaman geus populer di langit, teu perlu populer di dunia. Naon kecil eta mah. Gitu kan. 5. Nubiya dalilan sabab teu perlu populer di dunia karena majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Di dunia teu populer, di hadrat Allah populer. Malah mah akhirna mah di dunia ge ma'lumun fil ardi ma'lumun fis sama. Oh eta hebat akhirna mah. Kan maklumunna di kalangan orang-orang maklum, di kalangan orang-orang populer. Yang mau populer di kalangan orang kecil. Lu tadi teh jangkung di kalangan hayam. Sabab kakara jadi domba. Pas asup kakara sapi mah leutik jeung anakna ge. Nah gitu kan. Asup teh hadrat Allah. Nanya-nanya acan jadi gembel di dunia diiring-iring. Karena naon? Mobilnya hebat, imannya hebat, jabatannya luhur. Ngan teh nyaho Allah datang ke akhirat jadi gembel. Nanya-nanya acan. Maklumun fid dunya, majhulun fillah. Maklumun fid dunya, majhulun fis sama. Eta. Maka lamun yang jadi maklumun fid dunya, maklumun fis sama. Kajian itu tadi, Kang. Kajianana. Dulu kajian anu dua teh ya, kajian ilmu zahir, kajian ilmu batin. Kajian eksoterik disebutnya, kajian fikih ilmu zahir eksoterik. Cuk bahasa gaya. Kedua aya kajian esoterik. Kajian esoterik teh kajian sufistik. Hakikatul mawjudah. Aya kajian eta kan? Sujud. Nu disebut min asari sujud lain hideung tarang kan? Eta mah tidak goreng gitu. Lain. Allah memerintah sujud, min asari sujud sebetulnya bukan saja tarang hidung kan. Tapi naon, min asari sujud teh jadi tawadhu, min asari sujud. Jadi berehan, jadi pemaaf. Itu min asari sujud kan. Jadi dermawan. Itu min asari sujud. Sujud getok korek terus. Eta mah tarang hidung kalender neraka. Bacaan karunya ya. Tapi namun terang hidang bari-barihan mah alus eta mah zahir batin. Sujud bukan saja. Jangan sangka bahwa sujud Allah memerintah kepada kita dahi diletakkan di tanah. Bukan itu, tapi naon? Jadi dermawan, jadi tawadhu. Jadi zuhud. Eta min asaris sujud. Wah ya Kang, kajian esoterikna, sujud naon, ruku naon, itu ngangkat ke leuleun naon, ya kajian fisiknya kan, kajian esoterik, kajian fikihna tadi eksoterik, aya kajian zahiriyah, aya kajian batiniyah, mata aya keterangan. Man tafaqaha wala tasawwafa faqad tafasaqo. Itu saja anu mengkaji eksoterik tapi tidak mengkaji esoterik maka jadi orang rusak. Tafasaqo dan rusak itu. Wa man tasawwafa wala tafaqaha faqad tajannaqo. Saja anu mengkaji ilmu esoterik tapi tidak mengkaji ilmu eksoterik maka jadi orang celaka. Tapi waman jamaah bainahuma, siapa orang yang mengawinkan eksoterik dan esoterik jadi orang selamat dunia akhirat. Eta kan ilmu zahir, ilmu batin. Mengkaji kajian esoterik biar kita tahu hakikatnya agama dan hakikatnya ibadah. Sampai sapeting nyuksurkeun rarai kana sajadah sabaraha kali tapi hate cung kedang we.
can bisa teuleum di lautan naon esoterik. Jadi ada lautan eksoterik, ada lautan esoterik. Dua-duanya teuleum. Siapa yang mengawinkan eksoterik dan esoterik akan menjadi orang selamat. Faqad tahaqqaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Pakai bahasa kampus sih bukan sawar. Kali ngaji hareupeun dosen mah beda deui kan. Dianggapnya dosen universitas. Lumayan. Tak gitu. Tas tulikan enggak? Kalimat 7 hatunya, 2 deui kan tuh secara lohor. Kalimat manusia langit bijaksana dan menyenangkan. Sabab dakwahna mengikuti ajaran Rasul. Hayyinun layyinun khafifun sahlun. Gampang, lembut, hampang dan tidak mempersulit. Diringkaskan tutur kata yang lembut dan indah, enak didengar dan tidak mempersulit. Nah, hebatnya. Bijaksana dan menyenangkan. Lamun geus bijaksana dan menyenangkan akan menjadi idola. Boga bapa bijaksana jeung menyenangkan. Ngabungahkeun ka urang. Jadi idola. Mah kudu ditugas tuh bapak ini melu. Bapak sok ngaji melu ngaji. Di mana bapak sudah menjadi idola anak, selesai urusan. Walaupun anak kemana-mana, awal akhirnya bahkan kembali. Saya bilang darah anaknya, darah bapaknya. Itu mata krek bener tuh kudu hese. Dan memang eta mah geus tigiran lagi ceheran kan. Ngan di jalan kiru teh ke kiru kemeri. Mungkin gampang sih deh. Beda aja mun tina aslina kiru. Kecuali kun make RO. Make RO cekiru jadi inum. Tak guru mursyid teh hitung-hitung RO. Bener, jadi bisa di inum. Anak bangsat jadi ahli marifat. Gimana? Itu kan guru, anak guru mursyid. Kayak gitu kan. Bijaksana kan. Matak menyenangkan. Lamun batur taat ka urang karena sieun, itu mah guru yang gagal kan? Guru yang gagal. Guru mah harus menyenangkan. Gitu. Jadi turut ka urang teh karena resepeun batur teh ka urang. Nah, gitu. Bijaksana dan menyenangkan. Budak urang mah gampang wae ka budak. Kun nonton TV Liga Itali, tojo budak nyokot. Remote pinahkeun kana Doraemon. Ngamuk bapana teh dasar sia anak nakal. Lain nakal, cuman beda pilihan. Lain anak nakal, anak beda deui tersepen main bola. Doraemon tuh sebenarnya. Jadi dunia anak jeung dunia urang akur teh kan. Orang mau patah sia teh mikir aing keur cek budak teu peduli aing mah teu resep. Itu lain nakal Kang, cuman beda pilihan. Sing ingat ngarti mereka patahan make diri anak. Pan beuseung ge seseuran khatibun nasa biqadri uqulihim. Panjen ngaurukan jelema kudu saukuran jeung akalna. Anak ibu patahan make dalil Ibnu Fatul Wahab. Gak paud di baldenge yang wah. Seukuran akalna. Matak anu seukuran anu sesuai mah jadi bijaksana. Papatah ka budak kieu. Papatah ka budak kieu. Gitu. Matak lamun guru amak kade santri ulah nganggap amak. Nah, kadenya pernah romana juga amak kungkul. Hatena tapi ikhlas buktina budak geus beres jadi teu kehe. Lamun budak salah dicarekan, tak carek eta meunang narik dina qoharna Allah. Da Allah ge keuleun kana kitu. Amal ta. Jadi amak lillah tuluy sanajan nyaah ge lillah.
menyenangkan lillah. Nah gitu. Nang nari kira kena Allah, mun budak geus beres, jadi beres. Saya kete dendam. Guru anu amak tuluy ayeuna budak geus beres jadi henteu naon-naon. Eta ciri taya dendam, ciri ikhlas. Dina ngajar ge sami kan? Dina jadi kiai ge sami. Pan ari dina majelis ilmu teh anu nikmat pikeun guru teh kan hiji nalika paham kana ilmu enak. Kelezatan memahami ilmu hebat kan. Nikmat lamun geus dibuka diwurukeun. Lamun can diwurukeun cara ka arti mah teu betah cicing jeung. Boro-boro batur aing ge teu ngarti. Pas diwurukeun teh batur teh belat terus. Sabab nu nguruk lagi teu ngarti. Yo tajali teh ayat 3, tajali afal, tajali sifat, tajali da. Pas nanyakeun kumaha kan tajali tadi aing ge teu ngarti. Tuh umur galen eta mah jigut-jigut gunul. Pinter mah santrina, mah guru lagi teu ngarti ya. Tak guru sanggup ditanya. Ah gitu. Kelezatan dina memahami ilmu. Kedua aya kelezatan dina diikuti ku jalma. Jalma nurut ka urang, nikmat. Mata kalau mulai kok, jam ke masjid untuk amok kos. Bener. Leungit kelezatan eta. Pak, ieu keikhlasan eta nu kudu dipiliki ku urang. Nah tadi kelezatan memahami ilmu itu memang hati yang ikhlas. Enak diikuti ku jalma-jalma karena ieu teh hati teh balas ikhlas, balas ikhlasna bunga kok berani ningali batur bener. Bunga teh beda-beda nya, aya nu nalangsa can boga alus nalangsa gitu. Sayyidina Umar, Abu Bakar menang pilihan jadi khalifah. Sedih Sayyidina Umar. Ulah yang goreng, pada teu kapilih sedih. Sanes mungkin Sayyidina Umar perlu popularitas. Sudah maklumun bisa mah Sayyidina Umar. Hanya butuh popularitas dunia. Lain. Tapi sedih ada sedih. Nah, sedih ikhlas itu mah. Padahal sedih teh bari aya bunga dina teh. Sedih ingat kana diri. Teu jadi jalma nu alus kaos Abu Bakar. Nu dibikeun ku Allah kana hate teh teu seperti Abu Bakar sehingga Abu Bakar hebat tuh dipilih. Bungana naon? Karena anu memegang jabatan penting itu jalma nu leuwih hebat daripada manehna bunga lamun ku aing mah cilaka nu pinter aya nah aing muruk ori teh aya mah anu memimpin teh anu leuwih hebat daripada kuring alhamdulillah leuwih selamat. Tapi Sayyidina Umar sedih. Nah, aya nu sedih pada jabatan ku batur calon teu meunang sedih lamun karana jabatan ku batur lain ikhlas sedih lah. Ya. Dina majelis ilmu kan ngawuruk nikmat nu kahiji memahami dikala kita memahami ilmu, kedua dikala ilmu kita diikuti orang lain itu kan katiluna urang nikmat teh dina nalika urang dihormat ku jalma anu jadi santri nikmat nikmat ari nikmat dinya kumaha ikhlasna aya ikhlas aya ikhlas nikmat dinya teh gegabah. Dihormat santri nikmat nafsu bisa jadi tapi dihormat santri nikmat karena ningalina jamal Allah. Santri-santri ngagungkan orang karena Allah memang nganggap agung ka urang sabab johir ti urang jamal Allah ta'ala lain urang anu ningali tajalli kana jamal Allah nu johir ti santri tajalli kana jamal Allah nu johir ti dirina. Bunga dipuji kan sebuykeun ku setan cuk setan tuluykeun lah tilu cenah nikmat teh naon nasrul ilmi diperintah Allah pan ahli ilmu dicemin ku Allah jadi 5 kenikmatan di majelis dina ilmu teh kan keur nu ngawuruk aya 5 kanikmatan nu matak tukang ngawuruk teh siapa ngawuruk siapa aya kelezatan dina 5 perkara itu ingat ya teh diperintah ku Allah aya kanikmatan ya nalika lain nikmat pada urang hebat nikmat pada tajalli kana jamal Allah kan tah eta nikmat dia teh aya 2 Kang nikmat rohani nikmat rohim teh aya nikmat nafsu. Pada diagungkan ku batur teh nafsu enak lain enak ai hebat betul batur
Dina keur memahami ilmu nikmat batur teu bisa aing bisa tuh kan. Dina diikuti ku jalma batak nuturkeun aing lebih hebat daripada jauh. Tah. Tapi setan tadi ditulikeun dua deui ini sudah tilu. Ya kan jelas ikhlas jeung teu urang tukang ngawuru dina papanggih lima engke dina nalika dicoba ku Allah. Sok aya murid nyawad guru. Aya murid nu teu daek diajak guru aya hiji waktu Kang murid dititah Allah kabur cek Allah dicoba ku aing rek nyeri hate mah lamun nyeri hate waktu merintah santri teu daek ciri teu ikhlas niat teu tadi teh enak nu tadi teh enak ti setan jeung ti nafsu lamun aya nu jalma dititah ku manehna teu daek Allah teu maparin hidayah kuring kewajiban ukur sakadar tabligh nepikeun hukum di Allah teu daek teu bisa merandaya urusan Allah teu keheul henteu mun dikala kita menyuruh taat kepada santri teu daek hei salat Jumat Kang oi berjamaah Allah santri dicoba ku Allah cik keheul mah mun keheul ciri teu kitu kan engke dina dicoba mah cik aing teh ikhlas nikmatnya terlantar ya teh. Aya sewaktu-waktu banyak. Tetaat tadi nikmat dina kalika diikuti. Aya kalana moyo ka guru. Hiji waktu urang dipoyo kudu bodoh. Keheul teh. Lamun keheul ciri teu ikhlas. Lamun teu keheul batur moyo ka urang. Da aing ge teu pinter cik aing. Batur nyebut belet jeung salah urang. Tong keheul da kabeh ti Allah. Memang pinter nu Allah, ilmu nu Allah. Lamun keheul dipoyok bodoh, disebut bodoh berarti ngaku pintar. Eta mah bakal jadi ribut jadi ajengan tuh. Sakapuh bunga, sakapuh susah. Betah lamun hirup hayang tentram di dunia cek ahli tasawuf jangan merasa memiliki. Pintar lain nu urang tapi titipan ti Allah. Nu benar nu Allah. Jangan merasa memiliki. Kita mah tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Nu aya ieu mah jamal Allah. Tadi aku nu urang di saat jelema nyebut bodoh teu nyeri hate da wing kita dige keur pinter ge bodoh ngaku ceuk batur pinter eta mah nyebut nu Allah. Alhamdulillah nu Gusti puji malih abdi mah bodoh. Di saat kita ditinggalkan dunia, kalau tidak merasa memiliki, tidak akan merasa kehilangan. Jadi tidak kecewa. Mun hirup hayang tentram, mun beunghar ulah ngaku boga ngarasa di titik di mana beunghar eueuh teu kecewa dan memang kita di dia lain uing nu Allah. Di nalika urang ngarasa boga, da coba Anda tangke. Mun datang bunga, engke bakal susah nalika eueuh. Susah nalika eueuh saukuran bunga nalika aya. Matak batur mana aya? Dan bunga mah cukup ku Allah. Lamun bunga ku Allah tara. Teu pernah Allah mah tara nunutan Allah mah komo sare. Jelema mah muji ka urang keur sare teu muji ka pohon urang. Allah mah wal Allah. Lamun urang bunga ku Allah, matak bunga terus sama Allah, mah tara eueuh. Bunga ku duit, masuk aya eueuhna duit. Sok aya loba engke mah eueuh. Lamun bunga keur aya susah nalika eueuh. Na matak nu istiqomah bungahna, bunga hakiki mah bunga ku sabab Allah, lain ku sabab perkara anu dimiliki ku Allah. Jangan merasa memiliki supaya dina nalika eueuh tidak merasa kehilangan. Tentram hirup setelina. Itulah bijaksana dan menyenangkan. Kagenep mata batinnya melihat. Ahli langit, ahli makrifat, mata batinna ningali kana hakikatul maujudan. Jadi ningali teh ini kupanon ieu, ku mata batin ningalina kan. Penglihatan mata batin hakikatnya penglihatan Allah, maka tidak bisa dibohongi kan. Besok aya hati letik bohong. Saya diurang siapa makangan.
Mana wali senang? Untuk baca hati letik. Oh, aing. Ngebohong tak? Tak letik. Iya malisan bohong. Ngaku tara bohong. Teh eta nu tara bohong tadi anu ngaku teh oh aing sir teh. Namun ningali urang ku sir bakal ningali hakikatul maujudah. Mataku urang mah ditinggali dunia teh hebat. Wah ini mah artis. Putri dunia. Tapi ketinggali ku alim marifat monyet. Sama ningali hakikatul maujudah. Ningali lahirna tapi abna dunia mah hebat suka beli dunia. Jadi ningali karena hakikat syurohna eta manusia kan. Lain urang mah teu dibuka ku Allah teh eta teh balas lembutna Allah ka urang. Kasih sayang Allah, balasnya Allah ka urang. Lamun urang nyaho hakikat anak orai, daek sareng orai mah torojol tamu ke tempok teh kucing monyet daek ngobrol jeung monyet mah untung teh nyahoeun aja padahal hakikat eta jalma monyet. Tapi mun ku alim marifat maka paham kan katingali sabab penglihatan batin, penglihatan sir hakikatna penglihatan Allah. Jadi katingali hakikatul maujudah. Tetap betul rek namu ka ahli ma'rifat untuk gagabah bahwa ieu monyet ketemu itu. Era tak gitu kan, hakikatul maujudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Torojol, wah, ya mau monyet yuk. Si orang yang rakus satena kana dunia, hirsu, syarah kada demes, monyet kan ketinggalin aku ahli hakikat. Hakikatul maujudah. Jadi hakikatna makhluknya ketinggalin, gitu. Mata begitu datang rezeki apa ke Allahnya? Orang mah datang asyik ayat terus. Botak bunga we. Pasti langit cerik. Betul begitu datang tangtu ieu teh bakal ninggalkeun kuring atawa ditinggalkeun kuring. Geus langsung siap tuh mah. Ari urang mah tara siap datang atoh we pemikiran eueuh nangke. Awas. Bunga anjeun nalika datang engke bakal diganti khususnya anjeun nalika eueuh. Matak nalika datang tong bunga teuing supaya nalika eueuh tong sisa teuing. Matak mah bunga ku makhluk, bunga ku Allah mentara leungit. Cilaka bunga ku makhluk. Maka cek Imam Ali lamun anjeun bunga karena aya engke bakal susah nalika eueuh. Cing ingat makhluk ditinggalkeun atawa ninggal urang meuli sawah 2 hektar. Oh, bisa jadi sawah 2 hektar ninggalkeun urang, cing inget tanam dina kainan urang, atau urang ninggalkeun sawah. Sawah ninggalkeun urang. Sabab butuh duit dijual. Sebenarnya dibelilah sawah 2 hektar teh 700 juta. Pas di duit yang dibawa, leungit di jalan. Saya sok ngerek kumaha ninggalkeun atau rempat sawahna. Terus sang pasukan teh moal rampak leungit ninggalkeun urang. Sawah aya keneh, urang gering, ngap-ngap rek maot aing. Aduh, sawah kagak dibeli. Urang ninggal sawah. Ingat kan juga. Maka benar ahli tasawuf. Kalau kita mau tentram hidup hati seumur hidup, maka jangan merasa memiliki. Lain urang. Titik. Oh, kan. Kagenap mata batina ningali kana hakikatul mau tidak eta bi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yantiku dina hadis kursi di mana hatena jalma jam'u ka kami aing ngadengena aing menempona lain pendengaran ieu ka mata orang yang makrifat kepada Allah bisa mendengarkan walaupun tidak melewat gendang telinga. Nah, hatena dah. Lu ngomong di Mekah kadang ka dieu. Lah pada tukangan ka kuping kan. Jalma datang teu ngobrol, gerentes hatena ka kuping kan. Siapa nu nguping lain cepil. Pendengaran al bi yasma'u aing nu ngadengena si kamu.
Yabsuru ningali kana hakikatna orai, hakikatna kucing, hakikatna sato, hakikatna jelema. Walaupun goreng rupana, ieu teh kulantaran ahlillah katingali wala bidadari di surga. Itu hakikatul mau sudah ketinggalan. Mata kalau bakal tipu orang dunia mah. Kotong poting katingalina mah luwih tipu. Ore heuh, waduh. Ketipu sebab tu bisa ningali kana hakikatul mau sudah. Bukan tujuh kan. Katujuh sakabeh perkara nu ta'alluq jeung dirina maka pinuh ku berkah ti Allah. Sakabeh perkara nu ta'alluq sareng dirina pinuh ku berkah ti Allah. Dirina mana? Dirinu hate jamu ka Allah. Caritaanana berkah, pakaianana berkah, tempatna berkah, tuanganna ge berkah, sagalana barokah. Suarana berkah, sakur nguping suarana bakal jadi ahli ilmu kabeh. Sabab pinuh ku ilmu jeung barokah suarana oge ka. Petak batur mah boro-boro lokol budak leutik di bawah. Langsung menang berkah tina suarana ujang. Can pantas mikir eta tapi milu we budak. Menang berkah. Jadi ahli makrifat kan. Siapa yang nguping suara berkah. Imam Syafi'i di nalika di penta doa pinjam baju santrina. Bajakan dari pinjam baju nu sok dipake ngaburu. Kan sok ngesang. Bikon. Sah dipeureut ti tadi nu mana. So, berkah kesang lagi berkah. Maka kalau mau kiai udud santri guyok kana kuntum. Mau santri itu bukan duit. Udun. Tapi lumayan berkah teh Kang. Lu hatena jamu Kang. Alap berkah izin yang mentang-mentang populer di alap berkahna padahal mah teu usul hatena Allah. Nu jamu. Al-arif billah, ahli langit, ahli zikri, ahli tajalli, ahli musyahadah. Sakur perkara boro-boro alus nu gorengnya alus kemana. Boga anak aing wangkelang bawa ku aing sina salaman jadi daek salat. Antu langsung begitu daek salat Kang. Kumaha carana? Aya tahapan biasa. Daek salat beuki gede, beuki bener, husnul sabab menang berkah. Bisa salaman jeung Rasul, ngempur cahaya Rasul. Sakur jasad nu pernah bersentuhan jeung jasad Rasul, ngempur cahaya Rasul Kang. Sakur perkara nu ta'alluq jeung ahli jampu alus kabeh. Tong dipelakan sama timah kadinya. Dipelakan maksa terjadi begitu. Tanah tandus jadi subur gara-gara leungeun anu berkah anu melaknah. Tempat anu tadina pikasieun jadi tempat anu karasa nikmat ku jalma cicing dia tempat. Boro-boro jalma anu boga duit, nu loba tangge jadi betah cicing. Jalma anu keur susah hate ge jadi betah. Cukup ngobrol jeung jalma anu berkah pinuh ku berkah. Nu hate gering jadi cager, nu iman lemah jadi kuat, nu ngedul ibadah jadi daekan. Kabeh barokah. Manusia langit sakabehna barokah caritaanana amalna dunyana tempatna sagala nu pernah sakur tempat jagat nu pernah ditincak ku ahli jampu jadi tempat ilmu jadi tempat ibadah gitu kan. Reak kene ngan apal 7 ge lumayan Bang. Ulah pas sakabehna ngaji yang kabeh. Hari itu mau ngaji di bulan hareup, saya ticeut ngeser-ngeser. Engke ilmu-ilmu nu aneh bakal dohir-dohir deui kan. Ilmu-ilmu aneh. Jadi semakin diurukan Allah, jangan mah ilmuna semakin aneh deui. Nu sabna lain jelema guruna tuh. Jadi ayat 7 eta ciri-ciri tanda-tanda al-arifin, tanda-tanda ahli langit. Manusia-manusia nu populer di hadrat Allah kajian terpopuler di dunia komo lamun populer mah di dunia
tah nu tujuh ieu tinggalian Kang aya eueuh nu tujuh eta tanda aliman teu butuh popularitas, dianggap dunia tidak ada apa-apanya, menyenangkan dan bijaksana, tidak gampang sampangan menyalahkan orang lain, siapa mawas diri kan. Sakabehna barokah, boro-boro anu dicaritakeun ku anjeunna alus salajan bahasana goreng ge jigono bobokeun ka eta budak nyarekan hulu berkah jadi ahli ilmu nu dicarikan. Pan baheula sok aya geuning cenah. Datang-datang jalma nu dicarikan. Itu malah mah aya nu ditenggul segala. Tukang rujak jadi bunga. Atuh jalma teh anu tukang rujak teh geun payu datang ka ajengan hayang disiksa. Pada batur anu dicarekan dagang rujak jadi bunga. Santri dicarekan. Pada naon teh kok cenah lila dicarekan si eta. Si orang nyarekan teh nyarekan teh buku pada kok cenah lain kan. Panyarek eta teh nerapkeun jadi kiai jumhur eta jeung budak dicarekan beut teh bare tuh. Jadi kiai jumhur berkah segala kan. Begering datang mana yang disiksa ku ajengan, yang dicarekan ku ajengan. Kakaripuh beungan teh. Salah niat atuh kan tadi. Itu mah ikhlas niatna ibadah ku kasab datang-datang nyarekan terus di tajong eta nama daganganna balik ori isuk togang wala taun haru bunga jadi jangan bunga apa beja-beja we tujuh mah jadi hayang ditajong apa dagang sirop aing jadi tajong bentuk bunga salah nih iya itulah kadang kan leungit barang digantian ku Allah. Aing apal leungit motor digantian tilu belah leungit digantian hiji 10 jadi 30 aing. Parehet teh enggak hayang leungit deui. Leungit tilu teh digantian ku Allah. Siapa teh leungit hayang digantian ku aing. Nu kamari mah leungit ikhlas sabar. Tasabur, nosal teh sabar disabar-sabarkeun. Jadi sabar digantian cek ku aing. Leungit hiji 30 sia digantian. Oh kan, tapi namun ngajar leungit teh digantian moal digantian ku Allah. Salah niat cenah. Maka innamal amalu min pelajari niat seperti mempelajari amal soleh. Sebelum mengerjakan amal, maka luruskan dulu niat. Maka kan disebutkan sukses manusia, jeung salamet manusia, lain sukses dagang jadi beungan. Lain di rumah tangga henteu pipisahan. Lain anu jalma ngaji jadi jalma pinter. Lain. Anu sukses di mana? Dikala kita dagang ternyata teu laku jadi jalma fakir tapi bisa membebaskan hati dari perbudakan itu orang sukses walaupun bisnis tidak jadi kaya orang sukses hakikatnya. Jadi orang sukses itu bukan orang yang sukses tidak urusan dunia, iya kan? Sukses membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Jadi jangan fakir soban, jadi jangan benghar syukur. Itu sukses memang kan? Jadi hakikat sukses fakir lain jeung benghar. Sukses melawan nafsu sehingga hati bebas tina perbudakan nafsu. Rek benghar, rek pinter, rek fakir, rek bodoh. Sakabehna hirup lamun urang bebas hati tina perbudakan nafsu moal aya nu goreng sakabehna berkah sakabehna sae nunggu Allah. Ukuran nu paling tepat ukuran Allah lain ukuran nafsu urang kan. Tak eta geus muga-muga diselametkeun tina perbudakan nafsu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahman
sinarang salam kita tersalamina rahmat sinarang salam kita tersalamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina sholli wa sallim daiman mada sholli wa sallim daiman ala ahmada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya dina pancabaya sinareng cocoba dina pancabaya sinareng cocoba Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.